pokoknya mah landa di kampung iya anu panggelisna mirip borok. Ya ama, bisaan menangkan borok Neng. Hate Neng maksudnya. Maksudnya hatena digoreng apa direbus, Neng? Direbus. Atuh piraku ih direbus. Maksudnya ieu mah hate Neng nu paling dalam. Oh, gitu. Pokoknya mah kahayang Neng segala rupa dicumponan ku borok. Neng hayang ngalukis di luhureun cai. Ngalukis di luhureun cai. Sugan edan, Neng. Anu sejen atuh ulah ngalukis di luhureun cai. Naon atuh? Nyontos Neng hayang endog nu hirup. Endog hirup. Maksudna kedeung borok ka warung heula. Nah make jauh-jauh ka warung, kana age boga. Maksudna dikumahakeun. Eta tinggal disudat pan. Neng teh sugan edan. Paeh meureunaan borok. Neng mah bercanda, Bercanda kali. Iya, bercanda. Alhamdulillah. Neng, urang ayeuna mah menang bantuannya ke corona kieu ti Pak RT sumbangan saya teh uga lumayan kan. Ayeuna urang geus tara parasea, Neng tara amek-amekan. Kakang dina hate Neng. Geus ulah parasea wae. Era ku batur ya. Tapi ieu kumaha atuh ieu geus sabulan ieu apa tadi bari jatah Aya budak leutik. Poho. Pak, mi cici arek nanya ari peuting naon anu nangtung. nah anu tuh Neng. Ya anak orang pun ngomong gitu. Ya. Geus ayeuna mah maneh tong loba pikiran ya. Ya, urang kan boga daging. Ya, boga daging. Ayeuna mah geus tinggal diolah. Sing ngeunah mumbuanana. Engke Bapak jeung buka puasa engke. Pak, mi. Naon deui? Arek nanya deui nu kadua. Ari peuting naon anu nangtung jeung buluan? Astagfirullahaladzim. Neng. Yuk. Neng. Maneh geus ulah coba pikiran anu nya. Ieu ulah gara-gara corona maneh. Ngacapruk kitu ngomong teh. Sakola tara pre wae ieu. Ieu Neng eta. Papagahan tuh anak urang tuh. Ari bapak malah nyarekan. Lain nyarekan mamagahan. Ayeuna mah coba naon sih anu di jero imah teh anu nangtung teh naon lieur di Bapak ieu. Ya lagu neng cokotkeun. Buruan. Tah Pak, ieu nu kamari nangtung katutupan sarung buluan, ieu buluna. Pan neng teu nyaho ieu ngaranna naon. Oh, Kang Eceng. Hih, kamoceng. Bapak disarwakeun jeung kamoceng ari Neng. Ih, pan sarua Kang, dekil. Geus anu deuk ieu. Akang dekil. La ilaha illallah, mini kabina-bina teuing si teh ka salah kita. Sorry. Jangan empuk banget ya. Oh, banyak banget. Nggak beres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Apa ya Pak? Punten Bu, kieu ye abdi teh. Ti urang ku tatangga abdi. Teh Marni. Nah, Teh Marni nya rok. Teh Marni. Kami abdi teh duaan teh tos didaftarkeun di Bu di kantor ieu. Bikin gawe pembantu. Ngomongnya yang jelas dong. Coba ngomong yang jelas. Nah, sih rok itu Nggak pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia, Cek. Oh, baik ini. Bisa. Bisa.
Jadi begini Bu, saya dengan Kang Aceng di sini, saya direkomendasikan Bu untuk melamar ke sini untuk menjadi office boy Bu. Oh, ngomong kayak dari tadi berbelat-belit terus, saya kan nggak ngerti, Mas. Maklum Bu. Kayaknya ada yang kurang deh, Pak. Apa tuh? Buka. Sama kerja lemur wae isi di kota oge. Nah, sekarang tunggu ya Pak ya, Mas. Ya. Saya mau ngambil dulu daftarnya dulu. Dok. Itu nang sih kamu. Antara bukan tuh. Maksud Ceng. Jadi ada teh lain tanduk Ceng. Ada teh wifi. Hari wifi teh mungkin bisa dimasak tuh. Lain. Jadi diiris-iris, digoreng, pakai cai jalantah, minyak jalantah, Ceng. Oh, Lain Ceng. Jadi maksud saya wifi Ceng. Jadi ada teh jet internetan Ceng. oh, gitu. Dok. Aneh. Mau dok. Guru! Iya Bu, tunggu sebentar. Tenang kok ini Kak. Ya halo, dengan saya Pak Imron, pemilik perusahaan di sini. Si ngomong naon? Aku gaya. Halo. Mi. Ma. Ayah aki ayah. Cing ditari mami. Kenapa cang jelas ngomong? Siapa? Kita naon lah coba. Nama saya. Masuk. Pak, selamat ya Pak ya. Ternyata Bapak diterima di sini. Besok mulai kerja di sini. Jadi suka teh mulai gawe di dia Ceng. Aduh, nunggu. Terima kasih Bu. Iya. Nuhun. Maka Bu. Terima kasih Bu. Iya. Halo Neng. Nonton gawe ya. Balik. Wah, gak bisa balik Neng. Kan ini masih kena lockdown. Ting coba ke akan ngomong ke bos. Tapi dua telepon lagi balik sih. Sabarnya Nengnya. Doakan dia. Ya. Sing betah, sing dipercaya ya. Ku bosnya. Genah Neng. Bager. Ramai Neng. Nyata sudah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, ngadeng-ngadengnya aya nama teteh pas rukun deui nya. Kamari mah para sahabat. Siapa hayangnya wae. Kan urang teh bisa shopping. Ih. Kan aya nama Kang Ecing teh geus gawe. Gawe di mana? Jadi taning tukang lap-lap gitu nih. Office boy. Pokoknya mah eta ini tukang lap-lap, yang penting mah halal. Nya gitu. Kang Aceh teh kan enak arek balik. Arek balik. Mami! Wah, kami. Siapa Ceng? Loba Bapak pulang Mi. loba gaya amat sih mah. Ciri kan sih. Eneng. Bapak balik Neng.
Pok ame belalang kupu-kupu. Yang makan nasi. minum susu. Cucu leng. Era ini. Kang, eta mau naon? Eta mau naon? Apa bawaan? Pasti lobanya eta jerona. Loba tuh ya, Mak. Kang, Rupa-rupa di jero. duitnya Kang, duit. Ah? Duitnya Kang. Nyaho. Ayo. Tumpuk. Nya. Naon ieu Kang? Nangis mapagen bapak tumpuk. Baju kotor nih. Duit saya seuseun di bawah. Masya Allah. Maren kuduna kieu resiko, Neng. Pantirup karak mali. Ya Allah, Akang. Tupan meureun akang teh Neng, suami teh hayang jadi teladan di keluarga. Bener, Ceng. Sia hebat, Ceng. Emang paling jujur, Ceng. Turutan kos aing. Yuk, Nggak usah dong, balik. 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 Sesehan kok bangga pisan.